Ai balik aing kahur gelis kumaha di uyuh kalau bakarang ampel tah di kumaha pula aya nu mawa ka tengah sawah diperkosa aing dina luhur jarami dina tumpukan jarami kusum halodo ari teh nu mata kaya tumpukan jarami teh gebek trauma mata umur 8 tahun teh aing teh geus blong bantu sadayana gojek dibersihan para luntan ujang gojek bari bebersih oh Allah bersih tenang geus bebersih mah moal ditegornya ai kudunungan teh bener malah dunungan teh bakal nyaaheun teh ai urangna leles beung ai urangna hampang birit teu kungsi dititah sagala rupa pagawean teh ditekel dibereskeun heula jadi indah nak dunungan ningali patempatan anu indah tepan genaheun kadenah loba geuningan pembantu nu disiksa bener bejana kula meureun eta teh ulah wakanyalahkeun itu nah tapi urangna we ulah wakanyalahkeun dunungan meureun nyieun kakasa dunungan mata kitu teh bisa jadi teh teu profesional teh pagawean kitu teh nyeun kajengkelan alhamdulillah Gusti nu Maha Agung kumaha ulang boga gawe di dieu teh aing senang awak montok katingal make jeung boga HP euna mah ayeuna meningkat atuh BlackBerry boga HP layar sentuh nya jauh jeung baheula sakali nyentuh teh HP pan 3.000 batina banyak jeung batian apa dijual disentuh ayeuna mah atuh da awak sakitu gamulang ayeuna mah awak montok atuh ini digawe kana mio perhiasan rencem aya jualeun nya ieu aya dan mirawe secara baheula pan keur keur prihatin baheula da puguh inung lapur bapa teu aya watir imah inung bapa teh teu bogaeun aing teh umur 8 tahun apruk-aprukan baru kana jika itu jika di hayang rezeki teh benar dibelaan aing teh sok mulungan pare di sawah ai keur panen ngajamrat manyangkeun hirup teh manyangkeun hirup kita bakal dari itu aya pare sarangeuy dua rangeun nu tinggaleueun diperud ku payung menang salantang 3 lantang dijual pakai jajan saware pakai ngejo teteh umur 8 tahun teteh liuk dengan liuk lain teh inung lapur bapak teh aya dulur teu boga jadi yatim piatu nunggul pinang aing mah nunggalis teteh cuklek leuweung cuklek lamping teh kasintung kalapa jauh kasintung kalapa liuk deungeun liuk lain jauh ka inung ka bapa lain nyeri hate aing teh manukana
khawatir kan. Ai dikukut deh kududa Usaha. kubah ehon Oh, kubaehon. ai tengah puting sok dikarayap ai sugan ai ngarayap ai efeknya meunana nyimutan Anjemutan. da ngabolek lah aingna Dah mulai kak. Kesana teh. eta keur tibrakan teh aing semu anu aya nu getek Naon dah. nya kana selana jero Pikiran. si horeng laleur hejo ngagunu Ada kerbudak. oh da jelema caludi aing teh mah heula Kerbudak. marukana hari hayang boga duit teh ka itu ka Pagaden ngado nyanyi pengamen jalanan Jadi nyari parapatan Pagaden. ai lemur baheula teh mimiti teh jadi itu tihaur geulis Oh, ditihaur geulis. marukana teh teu sangsara aing hirup Bener hirup kadungsang-dungsang. kadungsang-dungsang ini ke Pagaden aya mobil eureun nyanyi lumayan duit kencring menang sakanyut kaos kaki Aduh, lumayan dihitung dan heeh ai balik aing ka kahur geulis kumaha di uwi. kalebah karang ampel tah Di kumaha pula. aya nu mawa ka tengah sawah diperkosa aing dina luhur jarami Dina tumpukan jarami. heeh kusum halodo ari teh nu mata aya tumpukan jarami teh gebek trauma mata umur 8 tahun teh aing teh geus blong geus eueuh reman Geus ngerasaan sudah tidak terkendali heeh umur 15 tahun kulimaan sapoting teh malah umur 20 tahun ka dieu mah aing teh tibalik jadi aing nu sok merkosa ka barudak perkosa kumaha sih. da eta we aya eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh kana hulu teh Eta tina katumanan eta teh. ulah ka sorang deui Gusti ku gadis-gadis urang karang ampel Ulah. kene bibi mah hitung-hitung tumbalna we ieu mah ngebejaan lalampahan teh kitu cik bisa ngajaga kehormatan ari awewe menyanyi aya sapakna Ih, atuh katengna istri. eta we aing pada mika ngewa ku ibu-ibu da puguh salakina geus ngasaan aing Batak dipika cecep ku ibu-ibu gitu. ai ka pasar teh aing teh cingkar ceuis jelema teh ngaromongkeun aing Sing harerewos teh. pajarkeun teh cenah tuh si amur kanjut ngaliwat ka aing teh Kaece disebut nyeri pan hatenya ieu nyari. perih Beuki pisan kana. Atuh nyari teh mah. marukana kumaha lalampahan aing baheula proses hirup Proses hirup, romantika hirup. Rakus kana kanyu tah aji Kumaha teh? nu mawi reueus Kumaha? bapak Tasla kali ibu Ijah Sumuhun. bapak Dede Rudiatna sarang ibu Asni Beres. Susilawati ibu Ani Ibu Ani. dina raraga ayeuna Rasulan Gusaran putrina Sumuhun. Neng Gita Agustina Rudiatna Beres. Neng Kuista Tikanari parantos rengse di gusaranana Oh parah. dinoakeun ku bibi ieu murang kali teh jadi jalmi nu saroleha Amin. anu Amin. aya gunana pikeun kapentingan negara bangsa katut hirupna jejeg anceg dina agamana nya Sumuhun. Amin. dinoakeun ku bibi
nu kagungan maksudna cing kagentos anu melipat ganda ikan kena digentos ku rahmat pitulung Allah semohon ya Yi amin amin nu nongton sadayana sepuh anom jal istri cing paranjang Yuswa arageng milik amin amin tah kitu mung hapunten ya kanu nyoting ada leres Kumaha kanu nyoting. nya bilih aya nu namut tuluy diseueurkeun dijualan manehna nu untung aya nu rugi Norogal hak cipta tanya cenah eta bade di shooting mah ngan rame mun ngawayahan mah tong diramekeun ya nya lu eta we jam 11 jam 12 cukup we sampai ke jam 12 kaget dokumen menyanyi mohon kanggo Iya. kenangan Kenangan hitung kena milih digugat laras jadi tina kikiran teh lain jadi dulur tuluy jadi musuh jadi musuh amit-amit katana nyanyi laras jeung tah kitu ayi katana nu mawi bibir eus dina wengi ieu aduh pemuda Karang Taruna ieu desa Parigi Mulya Parigi Mulya Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang nuhun wilujeng tepang para pemuda anu di dieu laras sono ulah merkosa hayang mah barudak ngora kawin we mending kawin we nanti sapira kawin nya ada sabaraha ya. atuh gadis-gadisna tamatkeun sarakola abeh aya ajen hirup sumuhun karaya hargaan mulih di sakola bantoskeun rumah tangga kapriyogian rumah tangga Ibu Rama geseuhan istri kang mah wadah jeung sajabana sonten ngelek Quran canak ka masjid tepangan Kiai Haji pantes Kiai santri Kiai ustad-ustadah taroskeun bag-bagan ilmu bag-bagan agama sampai teling lu hirup cara bibi kan tenang geus ruksak makil bibi geuning nu ngamulan ya eueuh nu ngahargaan gilingan komo nu geus ngasaan aing ngaliwat atuh si bebeng itu lalaki teh atuh itu aing geus ngasaan mah geuning digogoreng digoreng aya oge nyebut si dewok aya oge lalaki teh nyebutkeun tuh si eueuh rasaan wah rupa-rupa nyeri hate rupa-rupa kaum Hawa dihina nya Bantin nyebutnya si Bawa. aya oge nu ngomong tuh cenah si gandeng nya Dari tahu terus si Ranca. heeh aya deui nu ngomong tuh si wakwek-wok wah rupa-rupa kadang sorana Rupa-rupa rifat. aya oge nu ngomong ke tuh si nyalicik wae eueuh guam tah kitu ayi semuhun nu mata kaum ibu tetong dihina kaum Hawa teh nyanyi ih atuh kantengna da urang teh nya nu mawi bibi mah di mana aya kaum Hawa boh jadi kungu jadi bupati mau jadi wali kota ngiring reus ngiring bagja semuhun emansipasi teh nyanyi ih laras teu kurang-kurang pahlawan ibuan baheula Ibu Kartini Ibu mana Kartini Panoy Dewi Bu Dewi Sartika Sartika. pejuang nya Bu Etik gitu tadi semuhun buatik lanjutan umawi di dia nu kagungan maksad ai bebe kungsi baheula di dia ngawayangnya kantos oh nya teh poho deui tilu kali di dia teh jeung ayeuna alhamdulillah Gusti poho deui pakat kulami teh atuh da ieu teh Pak Asep teh geus 40 tahun 41 tahun apruk-aprukan jadi dalang teh leres anyar sarang dia murbatu nya
ke umur dalam 17 tahun teh aing teh mimiti ngadalang baheula teh si Paseh Paseh ayeuna geus butak saja geus butak teh geus kolot geus adalah karasa sia karunya Paseh kawatos semua tereh maot sing panjang Joshua ya tereh maot aing geus 58 tahun mah baik lamun ayeuna umurna 200 tahun kali sabaraha tahun deui tuh dari lakene 142 deui tah kitu nyanyi sumuhun alhamdulillah nuhun ulujang tepang ya kasadayana nya kalayan doakeun urang dieu cing kagungan jalan anu sae amin nya ulah nepi ka taringgul deui rompang roges mulina huntu mah lamun aya nu reuneuh teh mah rek ka rumah sakit rek ngajuru kaburu sut manten tah kitu ayi nya sumuhun itu alhamdulillah ayi ulah Kang Oman ti Sidodadi sumpingnya sumping Pak Haji Oman Sidodadi Pak Acing Ibu Isem aya pedagang baso aya nya nuhun acing langkung pajeng nya nuhun cing mararajeng anu arusaha nu icalan teh nyai ikan tenang kapetik hasil kalabuahna ku jalan diical amin tah kitu ayi saya jeung bibi teh dek wawartos deui nah aya naon geus boga 2 anak jadi dalang teh dua man si Dadan yoga malahan yoga mangke di mana aya nu ngigakeun wayang berat-berat teuing mah nu matak capek kana dadak dalang sumur diwakilkeun aya ngigakeun wayang na mangke nya daya tuang putra tah kitu aji sae da pukul nu nyamper loba kana awak teh asam urat kencing manis darah tinggi abuing meni loba nu nyamper maot suka nu nyamper nabeun jantung tak eta ulah metak jadi eungap jantung koroner jantung ansip rupi-rupi kudu wae ku dokter teh dioperasi ke Singapura kitu ulah doana we teh sadayana bisa tepung deui udah urang dieu nyanyi sing sehat we kulana tah kitu teh bibi ayi sumuhun sakali deui didoakeun sadayana cing jala lemar paranjang yuswa arageng milik nyai dikawit nu kagungan maksad murang kali nu digusaran kula warga besar di dieu atuh tatangi nu kagungan maksad sadayana nyai sumuhun hapunten ieu kasadayana kiai santri ustad ajengan ustadah ngiring jabung tumalapung ngiring gagandengan diri hapunten nyai sakitu odai bibi mah jalmi dionang katemna urang diuleung sakitu teh bibi assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh